Ayeuna belajar bahasa Inggrisnya. Siap. Mana tong malaweung. Siap. Kudu fokusnya. Sip lah. C D. Iya orang cobaan baca kumana ieu tah naon tah. Sok bisa teu. Topik. 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 Topik make K. Topik. 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 Huruf E. Huruf E. Huruf B. Huruf B. Huruf C. Huruf C. Huruf D. Huruf D. Tah ayeuna urang hapus heula nu ieu. Mana tadi ingat-ingatnya? Oke. Topik. 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 Mat. 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 Make H. Mat. Topik. Topik. Mat. Mat. Heeh. Wan tambah wan. Wawan. Cing balik head. Wan tambah wan. Opat. Ari sia bodoh tah kieu ye tah contona teh leungeun sia diekeun. Leungeun kenca tambah katuhu jadi sabaraha? Jadi 2. Bahasa Inggrisna? Tu. Nah, gitu. Tu tambah tu. Tilu. Cing bener sia teh yang digebug heuh. Cing baleg. Tu tambah tu. Tu. Maknya tu ari sia teh. Ya kieu contona teh tekan leungeun sia teh aya 2 jeung suku sia aya 2 ditambahkeun sabaraha? Opat. Tah sia teh bahasa Inggris opat naon? Tu. Goblok. Por. Tu dikurang tu. Buru jawab sia teh lain kada ngahulang Wan. Coba aku siap pikir nya tu dikurang tu jadi wan sia monyet. Bisa na kita tambahan unggul? Tengah arti aing mau ku sia teh. Ngaranna oge matematika pasti aya kali, aya tambah, aya kurang, aya bagi anjing heuh. 2 dikurang 2 teh kieu. Sia kan boga kue 2 dicokot 2 nana tinggal sabaraha? Ye kieu contona teh. Nah leungeun sia teh aya kue 2 dicokot ku aing 2. Tah tinggal sabaraha na leungeun sia eta kuena? Mana gening kuehna ge eueuh gening. Aing mah. Pan eta teh contoh sia teh Riki. Anggap we na leungeun sia teh aya kue. Make curug we. Naon jauh-jauh kana kue? Bisa ngajar teh sia teh guru amatir. Lain mah matahan aing ari sia teh. Aing mah mending ngajarkeun anak Japati daripada ngajar sia mah kumaha sia we.